Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wadia bala dongeng Kidagaro spesial di mana bae ayana. Wilujeng sonten wilujeng patepang dangudeui sareng aki di acara anu maneuh nya dongeng sunati Kandaga Kidagaro spesial YouTube. Alhamdulillah pemirsa sadayana danget ieu sonten ieu aki tiasa nepangan deui ka pemirsa ngalangkungan Galura Kidagaro spesial. Seperti biasa bade atanapi saja ngeureuyeuh naraskeun hanca anu katunda. Hiji dongeng anu judulna Si Belong Nitis. Hapunten sababaraha dinten saminggon langkung pamiarsanya. Akin teu medar kumargi 2 kali kakintun banjir. Banjir bandang pemirsa di studio oge di Bumi Akina 2 kali kadongkapan ku kituna lah. Alhamdulillah wae nya danget ieu aki tiasa atanapi masih tiasa neraskeun hanca. Mugi-mugi pemirsa mah sadayana di mana bae ayana aya dina kasalamatan karahayuan. Teu aya bancang pakewuh, teu aya bancana banjir atanapi bancana alam sanesna nya samodel longsor atanapi gempa angin ributnya. Mugi-mugi we ditebihkeun urang sadaya tina bancana alam. Pemirsa, urang keur dongeng si belongna atanapi si belong nitisna. Nincak bagian anu kalima kumaha rasani lalakon urang Bandungan we sasarangan sakedap deui. Ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe, di like, di komen nya. Hatur nuhun ka sadayana parantos subscribe, like, komen ngarojong dras padaran-padaran dongeng aki. Urang keur dongengna parah samakna sor awugna mangga. Kaparayun sadayana prung Sanggeusna Durgo jeung Isnen lalumpatan genep prajurit kerajaan taneuh anu dikapalaan ku Domorangge nuluikeun pagaweanana anu sempat katunda. Sababaraha patok tapel watos dipindahkeun maju ka arah wilayahna Karajaan Jin. Sanggeus kitu Pangeran Patala alias Jalnabur atuh mere parentah ka para prajurit kerajaan taneuh pikeun ngabeulem gardu jaga oge manara jaga bogana Karajaan Jin. Atuh teu lila seuneu ngakedur ngabebela ngahuru gardu jeung manara jaga Karajaan Jin. Sanggeus kitu mah Jalnabur alias Pangeran Patala nitah ka para prajurit jaga pikeun baralik ka imahna sewang-sewangan sanggeusna dipapatahan heula. Ingat, lamun maraneh kabehan ditanya ku saha bae oge ngeunaan kejadian mindahkeun patok jeung ngaduruk gardu jaga bogana Karajaan Jin. Ulah aya anu ngaku maraneh kudu ngangles sanajan nyawa taruhanana. Alasan bae yen nu ngaduruk gardu jaga sarta mindahkeun patok teh para prajurit Karajaan Jin sorangan. Kumaha? Ngarti kabehan? Cek Pangeran Patala bari pepeta kituna teh. Genep prajurit nu bari sareupeun Pangeran Patala kabeh ungeuk tanda ngarti kana sakabeh ucapan jeung parentahna Pangeran Patala. Halus. Ayeuna wajig baralik ka imahna sewang-sewangan. Bubar. Atuh genep prajurit teh ting laleos harinit. Pangeran Patala ngajaga netep seuneu nu masih ngabubela aduruk wangunan manara jaga. Sagadang deui dua kerajaan nu dikawasa ku Prabu Nawa Kancana bakal perang. Aing karing lalajoanan. Sanggeus nyarita kitu mah Pangeran Patala muterkeun awakna muih bros bae manehna asup mabas ka jero taneuh
teu muncul deui. Kocapkeun di kerajaan jin, di wangunan kapatihan atawa karaton kapatihan, Mahapatih Jambewangsa ngarasa reuas lain dikieuna ku sabab kedatangan dua orang prajurit anu datang memberi dina kayaan taratu. Jabatan patih di kerajaan jin teh kiwarima dicekel ku Jambewangsa. Sanggeusna Mahapatih Giling Wesi anu geus jadi mitohana si Belong alias Prabu Nawakancana diangkat jadi penasehat raja di kerajaan Silumancai. Sedangkan Prabu Lelet Toteng anu tadina ngabahu denda di kerajaan jin anu geus sepuh milih jadi bagawan cicing di hiji tempat anu sepi di punculut Gunung Pucuk Ulum. Aya kajadian naon ieu teh prajurit? Kunaon ranjeun datang dina kayaan taratu kawas kitu? Tanya Mahapatih Jambewangsa anu dadagana cangkung badag simar dada sarta mibanda dua tanduk kawas muning dina sirahna. Waduh, Kanjeng Badih, tiwas Kanjeng Badih. Cek Durgo anu sila di hareupeun Patih Jambewangsa bari dadana renghap ranyu. Sedangkan Isnen ukur nganeprok bari ngelapan kesangna nu cuuh masuhan kana beungeut jeung dadana. Tiwas kunaon Durgo? Anu bener ari nyarita teh. Sentak Patih Jambewangsa bari panonna melotot ka Durgo. Durgo harita ngatur heula napasna anu nyenen kemis. Tuluy deui lapok ngawalon, sanggeus rada tenang jeung napasna rada taratur. Kieu kajandana teh Kanjeng Patih. Terak-terak bae Durgo nyaritakeun kejadian anu cikene karanapan ku para prajurit kerajaan jin anu keur jaga di tapal wates belah kaler. Kabeh dibenjer beaskeun ka Patih Jambewangsa teu aya anu disumput salindungkeun. Tah kitu kajandana teh Kanjeng Patih. Ungkas Durgo ditungtung laporanana. Asa kuane. Gerendeng Patih Jambewangsa bari tarangna keru. Sirahna gogodeg 2 kali. Laporan maneh teh ieu teh bener Durgo? Tanya Patih Jambewangsa kawas anu kurang cangcaya kana laporan anak buahna. Aduh wantun sumpah ka samberangna bengsrat kaula naon. Kitu pisan kajantenana teh. Balik sia sumpah teh make daek ka samberangna sagala sia mah. Hari sumpah ye nu mantes daek teu bisa usik. Daek ka sambar geludug gitu. Daek budug sawak awak. Teu langkung salira kaula naon. Pokona mah sim abdi mah wantun sumpah kana naon bae oge. Abdi teh henteu ngabohong. Teu ngadamel-damel cariosan. Ampun paralun aya. Ampun paralun, abdi kedah ngarang-ngarang carios mah, Gusti Patih. Tapi mani asa pamohalan lamun teu gugur teu angin eueuh masalahna naon teu bubuguh para prajurit kerajaan tada. Dadak-dadakan minahkeun patok pikeun ngalegaan wilayah maranehna. Dan naon oge ieu teh kudu aya kasang tukangna Durgo. Sumuhun Gusti Patih. Perkawis ka palidinya mah abdi teu apalna naon Gusti Patih. Da wasak, da harita. Da sawaktos ditaroske ku abdi maranehna teh. Henteu kersa ngawaler. Kalaka seak weh, langsung narajang ka abdi teh. Atuh abdi sareng sadaya rerencangan teh kapaksa ngabela diri. Tuluy. Hari nu lain kumaha nasibna? Sadayana ge gugur tiwas Gusti Patih. Ukurnya sabdi sareng ieu pun Isnen. Walon Durga bari ngaret ka Isnen anu meneko di gigireunana. Patih Jambewangsa Malik netep ka Isnen tuluy kedal lisan. Dah bener sakabeh anu dicaritakeun ku si Durga teh nen. Enes pisan Gusti Patih. Sadayana teu aya anu dipikeun. Teu sadayana teu can lami karanapan ku abdi sareng pun Durga. Abdi nyakseni ku nyalira kajantenan di tapal wates. Malih mah abdi anu pangpayuna mendakan para prajurit kerajaan tanah nuju ngalih-ngalihkeun patok tapal wates. Amun kitu. Kaula rek mastikeun heula. Sacara langsung ka tapal wates pikeun ngabuktikeun.
laporan ti anjeun duaan. Isnen, anjeun milu jeung kaula, Durgo. Anjeun mareureuh bae di dieu saheulaanan mah, bari ubaran tah tatu anjeun. Sanggeusna nyarita kitu, Pati Jambewangsa langsung nyalukan prajurit kapatihan pikeun nyiapkeun kuda jeung sakompi pasukan kuda pikeun mariksa kaayaan di tapel wates belah kaler. Isnen mah milu jeung rombongan Pati Jambewangsa sedengkeun Durgo reureuh bari ngubaran tatuna. Perang tunda lalampahan ki Pati Jambewangsa nu keur lumampah ka tapel wates Karajaan Jin belah kaler. Ayeuna urang kocapkeun kaayaan di karaton Karajaan Jin. Harita calik dina korsi Gilang Kancana. Prabu Boma Beluk anu salirana cangkung badag da puguh trah denawa. Trah para buta. Bugna nu gali ngarumbay panjang satonggong sihung rentul baradag katembong dina salabiwirna nu kanal kedeplik. Panona badag bolotot kumis jeung janggotna kanal tepung. Kulit awakna hejo bari jeung herang, taguganana matak sawan pikeun anu anyar panggih mah. Pangawakan Prabu Boma Beluk teh beda pisan jeung dedegan Kanjeng Permaisuri anu calik di belah kencaeun Prabu Boma Beluk. Ratu Nyimas Campakarum awakna teh jangkung lenjang. Kawas bangsa manusia we. Jangkungna ukur sacangkengna Prabu Boma Beluk. Incuna uyut rangkuni katempo beuki geulis campernik sanggeusna jadi permaisuri raja. Geus mah memang geulis bawani ngajadi geulis ti tadina. Tapi ka Boma Beluk kiapanan kapengpeongan. Kiwari kasipuh pisan kudang danan anu hurung herang atuh beuki we ngaboronyoy pamor sarta kagelisanana teh. Harita Prabu Boma Beluk keur narima Senopati Guntur Salaksa anu ngadeheus pikeun ngalaporkeun kaayaan nagara. Geus ngabaku kituna teh tiap-tiap panungtung bulan. Senopati Guntur Salaksa jeung Patih Jambewangsa boga jadwal laporan ka Prabu Boma Beluk. Kadang harita Prabu Boma Beluk andika sorana agem handaruan. Bogia Paman Senopati Guntur Salaksa. Nu kamana di Paman Pati Jambewangsa? Biasana mah sok datang mucanghul teh rerejengan duaan. Jadi geuning ayeuna Paman Senopati ukur nyorangan. Samemeh ngawalon Senopati Guntur Salaksa cedok nyembah heula. Tuluy karak cumarita. Kemah pangabaktos kahuyuk panjenengan Gusti Prabu. Ditarima pisan Paman Senopati. Hima bisa teh acan kalieu teh nyampeun heula ka kapatihan. Tapi Kakang Pati Jambewangsa teu aya teh nyonong di kapatihan teh. Saurna numutkeun katerangan ti prajurit jaga mah di kapatihan. Kakang Jambewangsa teh nuju angkat saurna ka tapel wates. Aruris tapel watesnya sigana mah Paman Jambewangsa teh. Ohon meureun lamun poe ieu teh kudu laporan ka kaula. Sapertosna mah kitu Gusti Prabu. Gen we lah. Bari ngadaguan Paman Pati, kaula hayang ngadenge laporan ti Paman Senopati nah kumaha cenah. Kaayaan keamanan negara dina danget ayeuna.
Kaya negeri jin dina danget ayeuna aman tentrem daya bansang pake naon-naon Gusti Prabu. Sepiing pamrih tawong rampok sepi maling daya rampok-rampok acan hiji acan. Suning tentrem aman. Anu tani sugih mukti anu dagang Sukabunga sadayana aman Gusti Prabu. Walon Senopati Guntur Salaksanu pangawakanana sedang we tapi keker katempona. Bangetna bersih kulimis siungna oge laletik meh teu katempo kawas manusia we. Ngan bae katempo aya tanduk leutik dina luhureun ceulina. Ngan katutupan kubukna nu kana rada panjang. Ya syukur ari kitu mah paman Senopati. Nah jin-jin anu sok pependa anu baheula sok pulak-palak di pasar adawa di jalan. Kabeh geus diberesan paman Senopati. Kusabab telik sani kaula. Pernah laporan yen di pasar dayeuh cenah sok loba preman anu sok ngahaja punta penta kanu daragang. Oh ngeunaan eta mah parantos Gusti Prabu. Jin-jin preman anu tukang bunda penta pulak-palak alias tukang jajalu mari maksa parantos ditewakan Gusti Prabu ku pasukan abdi malah mah langsung terus dilebetkeun ka pangberokan. Ayeuna mah parantos aman Gusti pasar teh. Alun-alun oge sami aman. Tempat-tempat balanja atuh parantos bersih tina para preman. Walus hade pisan paman Senopati tapi sing ingat paman. Anu ngaranna preman adawa tukang palak eta lain ngan saukur jin-jin perorangan. Lain ukur pribadi-pribadi tapi loba oge anu terorganisir terorganisasi dina lembaga masyarakat boh lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kepemudaan. Sungguh leres pisan Gusti. Perkawis organisasi anu sok ngadama rusuh, anu sok ngadama kariweuhan. Eta oge parantos ditatipkeun sadayana teh ku abdi parantos dipilihan. Anu sakintena bandel sareng ngaganggu kana katertiban umum mah ku abdi teh parantos dibuarkeun. Sapertos Syarikat Persatuan Jajaka Jomblo oge organisasi gabungan duda keren ku abdi teh dibuarkeun we margi remen pisan ngaganggu para pemudi. Awewe ibu-ibu anu sok balanja ka pasar malah nuju minggon kamari mah panan korbanna teh ini teh dihuluyan we teh dugi ka sawana. Kumargi kitu ku abdi teh langsung we dibuarkeun dua organisasi eta mah. Waya tuh paman, tapi kaya organisasi Jajaka Jomblo jeung duda keren segala rupa. Halus atuh paman. Naon bae atuh anu sakirana ngaganggu kana kepentingan balarea memang kudu gancang ditertibkeun. Hari ngeunaan banjir anu ngeueum ka lembur warga. Nyata lembur warga Jaya teh. Kumaha eta teh? Sakadap Gusti Prabu. Ya anu bade ngalanggung gundan. Pamirsa sadayana. Ulah hilap. Ieu dongeng dialpukahan ku afiliasi ti Shopee Sakur wargi badia balad tepasuna kidagar official oge mancomania mangga anu resep balanja tanapi nu remen balanja di Shopee tiasa balanjana ngalangkungan produk anu dipajang di dongeng akinya. Klik we salah sawias produkna saperantos lebet ka aplikasi Shopee nama pamirsa bebas bade ulah galeuh naon bae oge nya sakumaha sakahoyong pamirsa anu diperyogikeun ku pamirsa. Henteu kedah produk nu dipajang kedah dipeser wajib teu mangga we tos lebet ka Shopee nama bebas pamirsanya bade ulah galeuh naon bae oge. Hatur nuhun parantos balanja ngalangkungan dongeng aki, hatur nuhun pisan pangrojongna atuh balanja ngalangkungan dongeng aki sami sareng ngabantos kana kabajangan ieu channel. Hatur nuhun urang teraskeun dongengna.
perkawis banjir mahayana teh parantos surut. Daya korban jiwa margi sadayana warga lembur warga Jaya enggal diungsikeun ka tempat anu aman Gusti Prabu. Ke asana banjir di warga Jaya teh muhun parantos beres sadayana ge. Margi hari tadi abdi langsung ngerahkeun perahu-perahu karet oge jukung-jukung sareng rakit sagala rupi anu tiasa ngabantun wargi oge sagala rupa barang anu berhargana gitu kaulan. Halus pawan. Keke asana banjir di warga Jaya teh kuasa remen-remen teuing. Kawas lemburna kidagar wae kabanjiran wae teh. Kamari kitu ngadongeng-dongeng teh. Aya kana saminggu leuwih da. Sabab 2 kali kabanjiran teh. Tah naon anu jadi sababna eta teh paman ku remen-remen teuing banjir teh. Sabaran terus ditalundik sareng para ilmuwan nu janten margina banjir di warga Jaya teh dongkapna cai bandang ti gunung Gusti Prabu anu turun ka pilemburan. Margi nu janten kasang tukang atanapi sababna leuweung di gunung saware gunung seep eta teh ku pembalak liar alias tangkal kaina teh dipalingan dituaran teh ku berahut ku ragaji ku jin-jin anu teu bertanggung jawab teh Gusti. Tuluy naon anu geus dilakukeun ku paman pikeun nanggulangan masalah eta. Abdi teh sareng rencangan ngayakeun gerakan reboisasi atanapi disebut oge penghijauan. Penghijauan deui leuweung dibantos ku para wargi. Sajabat eta jin-jin tukang malingan kaina ditewakan Gusti ku pasukan khusus anu dibentuk ku abdi sareng ti pos jagi. Katewak sadayana teh tos dilobotkeun ayeuna ge ka pangwerokan eta teh. Raketek. Kaulah bunga sadareus. Moga senopati anu pinter jeung calakan kawas paman Guntur Salaksa. Dina kayan kitu tina panto karaton datang ngadadak lumebat patih Jambewangsa diring ku 2 prajurit anu tayalian Durgo jeung Isnen. Durgo katempo tak-tak jeung cangkengna dibeungkeut ku kain pikeun nutupan tatuna. Paroman patih Jambewangsa katempo regeng kumisna centang halisna cengkat. Patih Jambewangsa rengku hormat tuluy cedok nyembah ka Prabu Boma Beluk. Saterusna sila digigireun Senopati Guntur Salaksa. Sedengkeun Durgo jeung Isnen sangeusna nyembah ka rajana tuluy sarila milu sila disatukangeun patih Jambewangsa. Senopati Guntur Salaksa ngareret bari katempo heran ka patih Jambewangsa anu katempo daria pisan tapi kateu nyapa-nyapa acan ka dirina. Da biasa nama mun panggih teh sok langsung bae nanya. Nah cager Senopati atawa kumaha waras Ki Adi tapi harita mah teu ngaliek-liek acan ka Senopati Guntur Salaksa. Prabu Boma Beluk oge sabenerna mah ngarasa heran tapi manehna nyumputkeun rasa heranna. Pok atuh Prabu Boma Beluk ngandika. Raketek. Bagia Paman Pati. Tidak dari kaula teh ngadago-dago kadatangan Paman Pati. Atas di mana heula tu Paman Pati teh. Tapi kalaporan teu bareng jeung Paman Senopati. Semah pangabaktos kaunjuk panjenengan Gusti Prabu. Sesembahing kami sadaya.
Hatur nuhun pisan. Isin abdi gasik ditampi engali taros. Kaulan. Paman teh saparantos. Ieu teh parantos marios. Kata Tapel belah kaler. Margi nampi laporan langsung ti prajurit anu jagi di Tapel Wates. Yen aya kajantenan anu gawat pisan. Anu ngabahayakeun kana kadaulatan nagara urang Gusti Prabu. Ke. Tapel Wates belah kaler. Di nagara urang teh laina anu ngawates langsung jeung karajaan Tano. Anu derajaan kumang kaula pisan nyaeta Paman Gantar Langit. Nah, ya kejadian genting naon kitu di ditu teh Paman Pati. Patih jambe wangsa karak kerek ngab nyarita. Ngadadak hiji bayangan ngolebat datang ka jero karaton kerajaan jin. Kolebat celeg. Apal-apal di tengah karaton, di tengah riungan hadir hiji awewe tengah tuh. Di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko, sedangkan leungeun katuh namanya Klanyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Aduh, nuju ngariung pisan mani pantesnya deh. Pasti ieu mah diborong ku Gusti Prabu. Hapunten ya cologog Ibi. Da ngariung barinteu ngaropi henteu jarajan mah aduh kirang asa kirang pas gitunya. Sok ieu bari jarajan awug da amis raos kareueut. Matak dedeyeun awug Ibi mah. Tah ieu aya kukurawuna alias Rob Jagong karesepna Kanjeng Patih ieu teh. Mangga dipeser atau diborong mangga. Pohara pamirsa. Kuno rojolna bisa witi ngidar ka karaton karajaan jin atuh urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana, wadia bala dongeng Ki Dagara Pesia. Panginten atuh lalakon si Belong Nitis. Cak urang teuneun heula dihaneuleum sieum gesan sampereun urang tuna dihanjuang siang gesan alareun urang samper deui engke di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana pamirsa nu parantos satia manco satia ngadangukeun oge satia ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Begituna atunya panginten sakitu heula nu kapihatur. Salam kasadayana, mugi-mugi para manco mania di mana bae ayana atuh aya dina panangtayana Allah taala. Ditebihkeun dina sagala rupi bencana pamirsa. Oge dilancarkeun sagala rupi urusanana. Mugi-mugi sadayana tetep aya dina karahayuan kabarokahan. Amin. Amin ya robbal alamin. Pamirsa sadayana, sakitu heula panginten nu kapihatur. Akina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.